menang tah di padang Arafah bagian ruh ngararasakeun kamurahan Allah nu geus disokeun ka urang menang mata yakin teu cukup sajam 2 jam teu aya waktu keur ngobrol ge. Kadang-kadang lamun urang teu paham kana simbolis haji ruh di padang Arafah teh kalakah ngobrol we nu penting mah cicing ningalian we urang batur negara batur itu tingali jelema meni aneh naon kitu eta kulitna ini hideung siga bujur hate kan aya nu kitu hajian teh ngadon ngomongkeun batur leres teu lamun teu apal simbolis justru wukuf padang Arafah nu diwukufkeun ruh kelas 4 ruh rohmani nu geus bikin kamurang kamurahan Allah. Saur Imam Ghazali mah kirang langkung mukodah ku urang dinaon dirarasakeun kamurahan Allah teh 360 anggota tubuh dina anggota urang mangga rarasakeun sadengkeun sadaya bentuk tubuh urang moal aya nu sia-sia didamel ku Allah teh ngandung hikmahna wa kullu syai'in hikmatun segala sesuatu aya hikmahna wa ma khalaqtu hadza batila pati-pati nyiptakeun segala sesuatu kami nu sia-sia ngandung hikmahna matak dina awak urang cobi ieu naon ieu teh Bu cepil ceuli da gaduh hartos Sunda mah Bu kade mun keur ngaji mah ulah didengekeun ku ceuli kadaku cepil ari ceuli mah cep tinu katuhur biar tinu kenca leres ceuli ngaranna cep tinu kenca kaluar tinu katuhur matak ngaji teh aya nu ngulangkrung teh aya nu naon leres da ngadengena ku tapi ku cepil ngaos manya cep tina cepil katuhur geunteg dina hati nyempil we ebot wae leres cepil aya cepil sadayana aya kenging saha ieu teh sempurna teh ieu cepil teh mana kesempurnaanana mata cepilna manusia reping kurebina pantes alin ku alitna pantes nah pantes ieu deui cepil didesain ku Allah sempurna didamel ku Allah teh teu ras deui henteu leuleus sugan ngeuras kaos besi henteu kabayang ku urang Bu lamun ieu cepil ngeuras kaos besi kabayangnya sigana ungang enjing kedah ngagentos bantal tah tos bobor teh leres teh ieu cepil leres teh henteu deui kabayang panginten seadena ieu cepil leres sapertos kertas kabayang aya angin kumaha aya hujan kumaha Bu ibu nuju mapah kahujanan ieu tos kertas naudzubillah min dzalik atuh soeknya kamurahan saha ieu teh Gusti Allah. Tina hiji tina puluh ka dieu beda tempat ngaranna buuk, lompat ka dieu halis, lompat deui kana bibir ngaranna kumis. Dina tungtung leungeun ngaranna keleng padahal bulu-bulu keneh, lompat deui ka handap bulu dada, bulu ujal, turun deui ka handap beda tempat ngaranna bulu naon? Bulu bintis. Nah seuri aya kaliwat gitu emutan teh ku ibu nu kalangkung mah itu bulu pokona mah sadayana beda tempat beda ngaran padahal bulu-bulu keneh eta teh kamurahan Allah na tubuh urang nya nu anu muncuguk pantes anu dakloke pantes bari seueur hikmahna contoh dina awak urang aya anu deklok pantes sapertos kelek-kelek mukno deklok atawa pinuncug kelek tah ieu teh kamurahan Allah sok dipopohokeun ku urang coba lamun teh mah nyenol kelek segede peureut we molor dek kumaha mapah Bu kieu meureun ngagegag leres teu kalaos ieu teh kamurahan Allah takdir wukuf padang Arafah di dinya meneng baca ikro kitabaka apa binafsika baca kitab anjeun cukup maca diri anjeun menang dirinya wukuf padang Arafah ta eta teh bagian kijiring jadi simbolis hadiah teh ieu bab kijiring kuporeng tina ruh nafsu akal iman beres wukuf padang Arafah angkat kamina jumrah teh aya sabeureut kitu ari jumrah aya 3 hiji jumrah ula dua jumratul
wusta tilu jumratul akobah. Angkat jumrah kamina hukum tilu berjalan, hukum adat babacaan nyokot batu bismillahi Allahu akbar babacaan ge sah bab adat mah. Ngan hukum syarana kudu dibaledog jumrah teh teu meunang di kitu. Keur jumrah kade bu teu meunang da karunya di kitu teu meunang jumrah mah wae kada dibale maledog naon bu. Setan maledog batu dibaledog ku batu, tapi bab imana bab akli nak maledog naon simbolis kana naon ieu teh simbolis kana nafsu. Jadi nu dibaledog teh nafsu. Cek ibu teh mah tadi maledog setan asal nama ngan ieu setan geus berjalan dina darah urang, dina darah masing-masing maka berbentuk nafsu. Nafsu mana nu dibaledog? Nafsu nu tilu jumratul ula wusta akobah. Nafsu nu tilu nu dibaledog teh nafsu amarah lawamah mulham. Matak maledog jumratul ula sabaraha kali dibaledogna? Tujuh sanes tilu 7 kali. Nah hamak pangna 7 sabab nu dibaledog nafsu balad nafsu amarah teh aya 7 bu. Emot keneh ti payun tos diterangkeun sim kuring nu 7 hatos. Hilap deui yo silap deui oge. Ieu mah tang-tang ngapakeun hiji nu dibaledog teh balad nafsu amarah aya 7 dibaledog tah dina keur jumratul ula. Naon hiji korek emot keneh ibu naon ngaran korek teh medit merepet jahe buntut lain eta da ieu mah bab ati bab kijirim korek kana diri alim diri midamal kasae. Ketika ieu teh cek agama saur Allah sareng Rasulullah saur agama eta sae kari-kari urang alim midamal kasayan eta teh kelas 1 nafsu amarah, berarti urang teh kok ari ngaos saya awon kunaon mau ngaji korek terus ai salat duha saya awon teu bu nah mung salat duha ta eta nu kudu dibaledog teh korek kana di ai tahajud saya awon bu kunaon alim tahajud korek tah mata keur di Mekah teh keur jumratul ula teh kuring teh di Indonesia teh dua masjid terang dua masjid kedua ka masjid alim salat berjamaah bapak-bapak teh cokot batu maca bismillahi Allahu akbar rek ditimul tah ka koretan tadina di Indonesia mung ka masjid teh mung berjamaah letak kurangkeun di dinya keur jumratul ula koret teh kurang-kurangkeun leres eta tah simbolisna gitu simbolisna keur wukuf pada arfah bagian keur jumratul ula nafsu nu dibaledogna mata kaditu teh simbolis miceuna nafsu nu teu pantes dina awak urang kokokor nafsu kurangkeun di dinya baledog dina jumratul ula sabaraha maledogna 7 sabab nu dibaledogna aya 7 hiji amarah 2 amarahnya eta hiji korek 2 kada demes anu dibaledog teh nu kada demes naon bukan kada demes teh kulit sampo masya Allah cek urang Cianjur mah kada demes teh kulit sampo di dage di sayur ulah doma itu kada demes teh kagok ku barang saeutik gitu kumaha kagok ku barang saeutik teh nya balad nomor hiji balad nafsu amarah. Contoh misalna ngong adan subuh as-sholatu khairun minan naum kagok tiris kagok tunuh leres ta eta teh dibaledog simbolis karta 7 keur maledog jumratul ula 7 maledog jumratul wusta 7 maledog jumratul akobah kurang-kurangkeun. Oke angkat ka mana beres mina aya nu disebat naon tawaf ai tawaf simbolis kana naon bab iman ari iman teh naon bek wadah gitu pan sami 7 kelas
sampai ti iman sampai terjadi ayat kelas 4 na ayat disebut Baitur Rahmah, Baitul Ijah, kelas genep Baitul Karomah, katujuh Baitullah. Yang di Makkah lain Baitullah sebenarnya Ka'bah. Da Baitullah sebenarnya mah diurang bab iman kelas 7. Nah disebut Baitullah lain imah Allah, lain Allah aya di urang, tapi urang aya di Allah. Nah di dia disebut Baitullah, urang teh aya alat di dia keur urang usulna ka saha ka Gusti Allah. Geus diboking ku Allah tah ieu tah. Ulah dieusian ku salian di rumah sabenerna eta, Bo. Itu cara ibu angkat ke hotel, terus ngaboking hotel kamar 27, terus diboking ya dibayar tak ku ibu teh 1 juta sadinten sawengi. Kamar hotel teh kari-kari kamar hotel terus diboking ku ibu aya tukang jengkol, urang jengkol di eta kamar amat teh ibu terus ngaboking. Aya tukang peuteuy dipurang peuteuy didinya, aya tukang sagala murah di kamar terus diboking ku ibu ngaboking amat moal pasti nyaman nya kitu deui ieu teh geus diboking ku Allah di kelas 7 ya. Nu kelas 7 bab iman Baitullah nu sabenerna di dieu atuh aya urang mah sagala asup tah di dieu sagala diasupkeun kuduna mah kosongkeun ati nu budak kelas 7 ieu mah selalu zikrullah ninggal naon masya Allah gitu Bu. Aya urang mah di dieu kaos kastop we sagala digantungkeun leres inget kaditu inget kadieu cing ngaboking benduk mah benduk leres tahu pamitos terang simbolis mah tawaf teh bakal terjadi Baitullah ngurilingan Ka'bah. Lamun urang teu apal simbolis engke bakal terjadi sarua jeung ririwah ngulingan Ka'bah lamun teu terang simbolis. Tak simbolis suku da siga nu heureung ibadah mah leres teh ibadah haji mah nu siga nu heureung lamun teu terang simbolis. Tah mata ibu di dieu ngahanca tauhid teh ngarah dina naon apal kana diri mun angkat haji jeung umroh teh apal simbolis. Tujuan haji teh rek haji ke naon bab ati berjalan bab badan berjalan bab adat hukum adat cara akal berjalan. Kartos Bu uyahan deui tadi kana bab naon bab jiri atanapi kuring mata urang teh sing apal kuring ulah apalna ceuk batur terus di mana digerowan pan urang mah digerowan ku batur kakara apalnya ho digerowan euceuk Fatimah itu cenah aya ibu Fatimah di dieu teu aya tuh terasi kuring neng Fatimah itu nu bungsu digerowan kakara apal urang teh Fatimah geus saha di mana nya Fatimah teh ieu lain eta mah dada. Ari Fatimah teh ngaran asma, setiap asma aya musama nu dingarananana. Fatimah teh mana tah kuringna hartos da ari kuringna ieu nu dingarananan ieu mah nu dingaranan eta mah moal maut. Tah dijirim teh punten cek tadi jirim teh aya 4 hiji aya nu disebut jirim jasad 2 jirim latif 3 jirim johar 4 jirim a'ron atanapi kuring teh aya 4 lain 4 ngajajar ngan sifatanana aya 4 hiji jirim jasad tah kuring teh puguh bentukna seperti ginjal tawa gentul contoh katingal teh ya Bu katingal bentukna ieu seuneu ieu mah dicontohkeun ngarah kahar tah kuring teh aya bentukna. Nah kumaha bentukna kuring sarua we jeung kurungna kuring mah neples jeung kurungna hiji jirim jasad puguh bentukna ngan ari jasad mah kurungna mah bakal maot kuring mah moal maot. Gaya ibu teh wo sekos moal paeh wae moal kuring mah moal paeh sombral teu henteu dan bakal paeh mah kudu leres teh tah eta hebat ibu berarti geus ngaji tauhid terus
pancet tadi sawar hadis kursi man aropa nafsahu pakon aropa sahaja manu mengenal kana dirina sarua jeung apa ka Gustina da ngaji tauhid masing apa kana diri apa diri teh ulah cek batur cek diri nyali eta gitu dalam menulis apa kana diri sampai komuta acan ujungna kana apa kana diri ge bakal apa selalu naon ujung-ujungna bakal dikrubah mau wani nyieun doraka mau wani nyieun maksiat lamun geus apa kana diri ya hendeui kuring tah jirim teh hiji jirim jasad nu puguh jeung tulna atau bentukna contoh katingal ieu bentukna katingal hiji jirim jasad dua ayat disebut jirim latif naon bu jirim latif naon latif teh teu beunang dicabak lembut teh cobi tinggal tak kuring mah bu matak moal maut kuring mah moal nu maut mah kantos nguping ruh maut kantos nguping ruh maut atuh geunah ruh maut mah moal aya balitungan leres nanu bak kulantaran pangna urang kudu ibadah di alam dunia ieu berat sabaraha kahirupan di dunia aya kahirupan nu abadi di akhirat leres pan satwa hewan tatangkalan geus paeh teh paeh hai urang mah paeh sabada maut teh aya kahirupan da kuringna mah moal maut kurungna mah asalna tina taneuh balik deui kana taneuh bagian di latung leres ari kuring nama moal maut pindah eta mah pindah ti alam dunia menuju alam barjah hirup teh anggar sok ningali sok naon nguping leres ngan eta mah bagian balitung kurungna bagian bilatung kuring nama bagian balitung matak moal maut dan naon latif tinggal leres contoh moal beunang dicabak latif katilu aya nu disebat jirim johar naon jirim johar teh sabangsa cahaya sapertos cahaya panon poe cahaya lampu sabangsa aya cahaya ngan lain lampu lain lain panon poena sabangsa cahayana cahaya lampu cahaya seuneu sabang gitu sapertos malaikat sabangsa cahaya malaikat ge nu matak cek tadi ruh teh teu bisa dicabak kuring teh teu bisa dicabak tapi ku malaikat mah bisa dicabut naon sababna da geus sabangsa teh mah sabangsa cahaya ngartos hiji kuring teh tawa jirim teh jirim jasad puguh jentul nah puguh bentukna ari bentukna ya kumaha urang luar kumaha kurungna hartos kadua jirim latif teu beunang dicabak katilu jirim johar sabangsa cahaya tah ruh teh tawa kuring teh baheula teh ku sabangsa cahaya ibarat ngarah ka harti nyontokeun ibarat ieu mah ibarat seuneu atawa lilin cahaya kan ya teh seuneu tutupan ku batok keluar cahaya poek leres ruh atawa jirim tawa kuring plus ruhani manjing kana jas mani asalna bangsa cahaya sub kana jasad urang jadi poek cara lilin tutupan kunaon ku batok jadi kumaha poe kitu tinggal batok seuneu lilin cahaya lilin tutupan ku batok kolongan we batok keluar cahaya nu keluar seuneuna cahayana kolongan ku batok keluar cahaya kolongan deui 10 nu di kolongan 10 keluar cahaya leres nya kitu deui ruh urang kuring urang asup di naon ruhani asup kana jasmani kuring asup kana kurung poek kolongan we kunaon keluar cahaya kolongan ku panon jadi paningal leres kolongan tina ceuli jadi pamdenge kolongan tina irung jadi
pangangse pangambe polongan weh tina bibir jadi pangucap leres matak sok sering kusim kuring dijadikan pertanyaan lampu alat penerangan alat caang leres dan caang lain lampu mah alat penerangan nu ningali lain panon cek tadi ge lain kurungna tapi kuring nak nu ningali lain panon alat paranti ningali saha atuh nu ningali teh saha bu cakep tah nu ningali teh kuring leres polongan tina ceuli da ceuli lain nu ngadenge saha ceuli alat paranti ngadangu saha nu ngadenge nah cakep nu ningali kuring nu ngadenge eta keneh eta ke hartos polongan tina pangambung irung pangambung lain alat paranti lain nu ngangse tapi alat paranti ngangse saha atuh nu ngangse nah saha bu kuring nu ngangse kuring nu ningal kuring nu ngopi kuring hartos polongan deh tina piwir jadi pangucap biwir lain nu ngomong lain biwir alat paranti ngomong cara lampu alat penerang jadi saha atuh nu sok nyarios teh kuring jadi nu sok ngomong kuring nu sok ngambe kuring nu sok ngadenge kuring nu sok ningali kuring kurungna mah alat polonyo deh keluar weh kuringna tina kurung kartos oyageun kurungna oyag sadayana maot ngaranna matak sering kusim kuring didugikeun disampaikan aya di urang teh aya nu disebat maot aya nu disebat ajal mana nu maot kulo nafsin daikotul maut setiap awak-awakan pasti bakal ngasaan maot tah kurungna nu maot mah tapi sing emot tina ayat sejen likuli umatin ajalun fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun ajal naon ajal teh pindah pipindah tadi teh alam arwah alam rahim alam dunya pindah deui alam naon alam kubur pindah deui alam ba'as hartas terus gitu mata cek tadi nusok ningali naon tuh kuring lain panon punten kula mun aya ningali di madrasah teh dia ka bumi ibu katinggal moal lamun panon moal saha nu ngahalangan panon coba lamun ningalina tong panon ku kuringna katinggal teh bumi ibu ti dieu kamarna katinggal dapurna jamana leres tuh matak ieu kijiri meulawi cepet batal kilat sok sanaos nu dikubur di Mekah di ujung dunia urang teh dieu geus maot kuring kaluar tina kurungna apaleun ningalieun ka urang leres matak tadi ditawasulan di hadiahan didoakeun teh lain ngadoakeun nu maotna tapi ngadoakeun anu hirupna anu pindahna hartos itu jirim jasad jirim latin jirim johar sabangsa cahaya kaopat jirim arot jirim arot teh gede leutikna hiji nyaeta usik-usikan jirim arot teh tasa perotos ibu umur-umuran atana pieu katinggal naon dulu katinggal naon ieu curuh katinggal usik-usikan teh katinggal usik-usikan padahal ieu usik saha usikna ke jirim nganu katoop usik kurung padahal ieu teh usikna kuring lamun geus eueuh kuringan ieu kurung bisa usik mah hartos
sahan usik kuring kijirina eta ke atas temu ya geus mulai bade naon mengena diri gitu, mulai bade mengena diri matak disebut a'rad jirim a'rad teh gede leutikna kijirim tawa usika ibu angkat ka dieu ti bumi masing-masing kamar saya teh pada jeung kijirimna teu a'rad namungkun terus teh sedengkeun teraskeun bab a'rad ayeuna teraskeun tulisanna upami aya nu nulis naon margina kijirim wajib ngalapunggon saukuran awakna tulis naon margina kijirim wajib ngalapunggon saukuran awakna margi kijirim katetepan ku a'rad margi kijirim katetepan ku a'rad naon a'rad teh ai ngaran a'rad nyaeta usik a'rad teh usik atau atana cicing jadi a'rad moal lepas tina usik sareng cicing lamun usik berarti henteu cicing lamun cicing berarti henteu usik mata mustahil kijirim teu usik teu cicing mustahil usik henteu cicing henteu mustahil nya mata kijirim katetepan a'rad naon ngaranna a'rad teh usik atawa cicing ari a'rad aya opat mangga tulis teraskeun a'rad aya opat hiji a'rad lazimiyah hiji a'rad lazimiyah sing emut a'rad teh usik cicing a'rad aya opat hiji a'rad lazimiyah tos dua a'rad nuroniyah tilu a'rad mufariqah opat a'rad basyariyah hiji a'rad naon bo lazimiyah ari entos tulis opatanana hiji a'rad lazimiyah dua a'rad nuroniyah tilu a'rad mufariqah opat a'rad basyariyah entos hiji a'rad lazimiyah naon ngaran a'rad lazimiyah a'rad lazimiyah nyaeta cicingna pikir naon sanapa cicingna pikir lazimiyah mah cek bahasa syara mah istiqomah a'rad lazimiyah mah cicingna pikir nakumaha cicingna pikir teh a'rad lazimiyah mah usik kana alus cicingna oge dina alus contoh usik kana alus ibu resep angkat ka madrasah angkat kana pangaosan saya hadir ka pangaosan saya mata pangaosan disebut oge penghargaan ti saha ti Allah terus geuning ibu balanja meser ih sabaraha ieu guruku pangaosna ai pangaos teh harga nah berarti urang daek hadir dina majelis ilmu aya hargaan ti Gusti ibarat cau dijual saturuy urang mah ibarat cau butitina ta terang cau butitina bu cau buntut dijual sasikat-sikat cau butitina di payungan mulai meuli leres tanya kitu deui urang payunan Allah pandangan Allah mah eueuh nanaonan tapi Allah menghargai kasaha ka para alim ulama innama yasyallahu min ibadihi ulama itu
Allah saya nupang hamba-hamba Allah nupang sieuna ku Allah teh nyaeta para alim ulama. Sabab ulama warasatul anbiya, ulama mah pewaris para nabi. Ditinggikan harta darajatna yang para ulama, dihargai ieu para ulama. Tak urang teh hadir kana majelis ilmu nyaketan para ulama ngariung sadayana, maka urang aya penghargaan ti Gusti Allah. Mata panaon usik kana alus ini hadir dina majelis ilmu tah eta teh keur usik kana alus. Usik kana alus cicingna oge dina alus. Cicing urang teu angkat, cicingna di mana? Ari cicingna di diskotik mah berarti eta henteu cicing dina cicing dina alus. Usik kana alus itu disebut a'rad lazim. Kinten-kinten urang kana a'rad lazimiyah teu duka diri masing-masing teu bisa nganilai nu sanes. Leres teh? Mata para rasul, para nabi, para ulama, para wali-wali Allah itu geus a'rad naon lazimiyah, cicing pikir istiqomah. Cicing na pikir usik kana alus, cicing dina alus. Kadua teraskeun. Duka tabu sabaraha hilap deui ngaos teh? Tabu 10. Kadua a'rad nuraniyah. A'rad nuraniyah. Naon a'rad nuraniyah teh? Rusrasna pikir. Naon sanangku rusrasna pikir. Rasna pikir teh sakapeung usik kana alus. Sakapeung hayang nyieun goreng rusras kitu nya. Wah, rusras pikir keur taun mah tahajud daek teu pernah aliran. Nah, sakapeung capek hoream. Leres, tah eta teh niat rusras. Ngan lolobana usik kana alus mulai mabuk. Ngan kapal-kapal sok aya kana awal usik kana alus cicing dina alus. Ngan kadang-kadang ras-ras hoyong midamel awal ali midamel kasaya nuroniyah rusras. Jadi can istiqomah, can lazimiyah. Ibu teh ahli pangaosan resep ka pangajian teh dageng eta di alun-alun kawali eta teh aya dangdut tah. Ieu teh suka bita ayeuna rame urang kawali nepi ka dina YouTube aya acarana kitu nya. Kabita ras-ras kitu entok. Padahal ibu geus biasa naon midamel ka saya. Ras-ras hayang we ini teh itu nurah nya tak henteu ini nama. Kantas nuraniyah usik kana alus cicing dina alus. Ngan kadang-kadang hoyong midamel ka sae kantos seperti kita katilu a'rad mufariko. A'rad mufariko nyata usik cicingna a'rad mufariko beda pikir. Nah, beda pikir teh usik kana alus, kadang-kadang usik kana goreng. Cicing dina alus, kadang-kadang cicing dina goreng. Eta beda-beda we teu lazimiyah. Jadi sok disebut STMJ, sholat terus maksiat jalan mufariko. Pan aya nu kitu teh. Gitu. Sholat rajin tapi maksiat dikeureuy eta mufariko. Mangga introspeksi kinten-kinten urang a'rad nu mana naha lazimiyah, naha nuraniyah, atanapi mufariko.
Aya harapan papariko mah tinggal naikkeun kana nuroniyah, terus nuroniyah sampai lazim. Nu berat Bu, nu parah mah a'rad basariyah. Naon a'rad basariyah? Gering pikir. A'rad basariyah mah gering pikir. Da awak jadi gering, penyakit gering teh utamana tina pikir. Gering pikir, nah kumaha gering pikir? Punten, ieu mah bab artinya. Ari Rasul mah a'radul basariyah, Rasul mah eta mah kurungna wungkul, jasmanina wungkul. Ari pikirna Rasul mah, usik atina Rasul mah lazimiyah. Rasul mah sok sanajan garang-garang naon garing panas tiris, Kanjeng Rasul mah pikirna mah tetep dina lazim. Ai urang mah tina saking gering pikir jadi awake kapal gering. Kumaha gering pikir teh? Di antara nama tak jadi loba penyakit teh gara pikiran salaki. Nah, sana mere resiko sapoe 20.000. Sedangkan biasanya ayeuna teh hampir 15.000 sakilo. Can keur meuli no, can meuli asin, can sampah, sagala kudu aya di pikiran terus. Nah kieu teh salah kita tak kena bakal terjadi tina pikiran gering pikir maka terjadi awake jadi gering. Nu disebut gering pikir a'radul basariyah ieu lain gering pikir pikiran eta punten da eta ge sebagian gering pikir ieu leuwih parah usik kana goreng cicing dina goreng. Alih midamel ka saya. Contoh okoh dina KTP Islam ai salat aya nu kitu loba tah di Indonesia ditanya KTP Islam ari salat parah berarti engke nu asup ka surga teh KTP na wungkul kitu mah leres teh samarukan agama teh dina KTP padahal agama mah dina diri masing-masing. Tah ciri nu tos a'radul basariyah mah cek tadi midama sae alim da geus gering pikir teh usikna kana goreng cicingna oge dina goreng sok ajakan ngaji tos a'radul basariyah. Ibu-ibu atawa euceun bapak urang ngaji yuk ka Sindang Sari ayeuna teh poe Jumaah muntah geus moal daekeun kumaha jawabna teh bahasa lisan ucu da salaresna abdi ge hoyong ti baheula ge geus niat ti baheula ge hoyong ngaji teh hoyong hadir ngaos teh ujung-ujungna naon atuda ini mah ucu hayang urang ngaji teh da ti baheula geus niat ucu mah kitu rata-rata ngantara ini tapi punten dikawali di alun-alun ketika aya dangdutan aya nu teu balalener weh kitu teu kudu diajak panggilana ini bakal ngajak ka urang oge leres teh itu mah geus a'radul basariyah gering leres komo di penta sumbangan keur ngabangun pasantren 10.000 ge moal mere geus a'radul basariyah mah tapi ketika aya naon Agustusan ieu urang naon rame-rame wah dipentakeun minuman air naon alkohol merek beak 1 juta 2 juta oge itu geus a'radul basariyah geus gering pikirna naudzubillah min usik kana goreng cicing dina goreng eta mah gering pikir gitu. Cek tadi sebagian gering pikir teh sebagian bu aya mubarikoh kalau gering pikir mata kurang kedah mengenal diri aropa nafsah teh kumaha mata didasari ti payun hukum akal hukum iman aya hukum akal baru wajib muhal benang wajib daruri wajib nadori naon ngarah apal sabab ieu teh bab iman ngatur al-Qur'an. Dina bab iman kan tujuan iman gunana bab iman hukum akal teh pasrah sumerah diri ka Gusti Allah. Contoh ari bab iman mah sakurnu bukti hukuman wajib buktina mustahil teu
bukti leres. Contoh Bu, hek salaki teh teu boga duit, ibu aya pangabutuh keur taruhlah seperti keur uang lapar hayang masak, cara ge ibu teh tergaduh hartos ngan 20.000 na kumaha rek nyarekan ka salaki moal da anu teu bab iman mah sia teh sakieu cukup jeung naon mahikana naon punten lamun geus bab ngaji bab iman bab tauhid apa kana bab wajib cek hukum akal mayat tasawwur fi aqli wujuduhu wa la yatasawwur fi aqli adamuhu sakur perkara nu kaharti ku akal ayana teu kaharti ku akal umuhna tegasna nu nuduhkeun bukti eta hukumna wajib. Bukti 20.000 rek dihukuman 100.000. Da bukti na 20.000 wajib 20, mustahil 100. Da sabaraha bukti 20.000 leres ngan bakuna sugan isuk mah 1 juta keun we komo isuk leres da acan isukna oge can datang hartos. Ta ieu nerapkeun bab iman sapopoe ti paeun dina bab wajib nu wajib nuduhkeun kana bukti mustahil nuduhkeun kana eueuh weunang kana bulan pindah. Tak ieu disiapkeun keur menghadapi akhir zaman kieu lamun urang teu disiapkeun bab iman bab hukum bakal ribut loba bingung kasusah loba rumah naon loba rumah punten eta sok praktekin komono tukang icalan di pasar siapkeun bab iman hukum wajib muhaluna dipayun emot keneh-keneh contohan kusim guri. Bu pedagang mah kudu siapkeun ngaji teh di dieu tujuan ngaji aya jalma ka pasar kajongko urang rentang-rentang nyampeurkeun ka urang buat hukuman pasangkeun bab tauhid bab iman wajib nyampeurkeunana da bukti nyampeurkeun mustahil teu nyampeurkeun bab wenang terapkeun wajib muhal wenang meuli wenang teu da karek nyamper terus jalma teh rentang-rentang ka urang aya teh belok kana jongkok ka tangan urang. Dua hukuman wajib datang ka jongkok gigireun urang, mustahil datang kana jongkok. Da bukti di saha? Rek rumahun moal. Ngan wenang datang ka urang, wenang teu datang. Beres. Kitu da can bukti. Wajib nya kitu deui dina datang ka urang keur rentang boga warung urang wajib datang na mustahil teu datang wenang meuli wenang teu meuli da karek datang. Hek contoh ibu teh dagang pakaian di pasar jongkok teh diacak-acak teh kunaon teh dipilihan kosok dipilihan diacak-acak kosok siapkeun warung rumah teh ngaji tauhid mah wajib diacak-acakna da bukti diacak-acak leres mustahil teu diacak da bukti naon diacak-acak kunang deui kunang teu meuli geus diacak-acak teh nawar ibu sabaraha ieu kudung kitu kudung naon terkenal teh denai sabaraha denai ibu ieu denai cek ibu teh 350 ini mahal cek ibu teh cek nu eta teh kumaha lamun 50.000 kan urang Sunda mah kitu teh leuleung nawar teh leres teh maka pedagang ayeuna geus palinter harga 50-70.000 teh ditawarkeun teh 150.000 sabab urang Sunda mah sok ditawar teh leuleung nawarna pinter teh pedagang ya deui geus diacak-acak teh langsung dibeli nawaroskeun sabaraha ibu ieu kudu dana teh cek pedagang teh 300.000 ini awis-awis teh malah 50.000 geus hukuman wajib nawarna da bukti keur teu mustahil teu nawar wenang meuli wenang teu meuli da can gelar menang mah hartos iPad teh diputuskeun we moal cios ibu moal meserna ge da awis dek urang nu jadi pedagang amak moal lamun teu ngaji tauhid mah hukuman bukti bakal rumah bakal ngamak urang
tapi lamun urang ngahukuman bukti wa kullu syai'in bil qada wal qadar wa kullu maqdurin fama minhul maqdar, segala sesuatu nu tos ditakdirkeun ku Allah moal aya hiji nu nyengsan hukuman wajib teu meulina da bukti teu teras ngan wenang isuk mah paling deui wenang teu balik da acan poe isuk oge hartos raos manah teh gitu. Dina nu dagang datang we sore pan cita-cita ibu mukan kaon teh hayang mah silahkan hayang sapoe teh muka ladang teh menang 10 juta leres beres teh tutup jongkok teh diitung we ladang jualan teh buktina ngan 1 juta geus hukuman wajib sajo dan bukti sajo mustahil 10 wenang poe isuk mah wenang menang 10 juta wenang teu meunang 10 juta disebut wenang teh samemeh gelar ieu intina bab ilmu tauhid teh mernakeun dina bab ieu nu kudu disiapkeun eta we wajib muhal wenang wajib nuduhkeun buktina muhal nuduhkeun eueuhna wenang pindahna emun keneh pan dicontohan ku simkuring ieu naon ngaranna HP wajib HP na cek akal da bukti mustahil teh wajah leres da bukti naon wenang pindah ka ditu wenang pindah ka dieu disebut wenang teh samemeh dipindahkeun samemeh gelar hartos ayeuna mah pindahkeun ku simkuring ka ditu naon hukumna lain wenang deui wajib pindahna da bukti pindah hartos. Ieu hukum tauhid dasar utama nama dina hukum wajib muhal wenang dina kitab mah dicontohkeun mayatasawwaru fil aqli wujuduhu wa la yatasawwaru fil aqli adamuhu teh contoh seperti wajibna wujudna Allah wajib ayana Gusti Allah kaharti ku akal lamun Allah aya teu kaharti ku akal lamun Allah arek kumaha mraktekeun sapopoena. Padahal bab wajib teh sakur nuduhkeun bukti eta hukumna wajib. Naon ngaran muhal? Sabalikna malaya tasawwaru fil aqli wujuduhu wa yatasawwaru fil aqli adamuhu. Teu kaharti ku akal ayana kaharti ku akal eueuhna. Seperti mustahil minabab eta seperti mustahil Allah Ta'ala anyar tawa mustahil anu nyarupaan ka Gusti Allah itu mah keur praktek sapopoena jadi ngaran muhal teh kesimpulanana nu praktek ku urang sapopoe ngaran mustahil teh nuduhkeun kana eueuh mustahil cek akal itu ngaliwat motor wajib ngaliwatna da bukti ngaliwat mustahil teu ngaliwat terus we buker mapah teh hukum ieu heula praktek sapopoe kelempang jegruk ditajong lewat hukuman wajib kita da bukti kita mustahil teu wenang cager wenang teu tuh hartos ieu hukum tauhid dasar utama dina hukum heula di akhir zaman di dia loba naon gogoda lamun teu disiapkeun bab iman khususna bab hukum bakari weuh loba rumahu pedagang terutama ya Bu mau di daerah Bandung Barat mah petani sedeukeun petani di Bandung Barat mah khusus wilayah Bandung Barat pan petani teh ngandalkeun hujan naon sawah huludug disebutna apa sawah huludug Bu ngandalkeun hujan da irigasi geus teu jalan gitu dalam mun disiapkeun bab iman waktuna datang musim hujan siap talandur leres tanur harapan aipek teh geus gede-gede kemangan geus kemangkan teh datang halodo gagal panen pasti gagal panen lamun teu disiapkeun hukum pan geus disiapkeun hukum mah wajib gagal panenna mustahil Pak wenang tahun hareup mah wenang panen wenang teu itu Bu di kedah disiapkeun harta
Jadi ngaji tauhid mah ngahukuman anu boleh. Beres bab hukum wajib muhal kayak loleh tina wajib teh aya nu doruri aya nu doruri mah nyaeta hukuman nu bukti ngahukuman urang kriki jirim pan ieu mah kurungna tang teh mah kuringna ieu teh loba praktekeun punten sapertos ibu uih ngaos teu puguh-puguh aya nu salah sasaran teu puguh-puguh aya nu gantawang geus nyarekan. Coba lamun urang teu ngaji bab iman bakal sarwana urang bakal melak cangkeng leres teu. Tapi lamun geus ngaji tauhid mah ngahukuman bukti nikmat bu dicarekan batur teh. Nah kumu nikmatna kabandungan ti suluhina ieu teh hungkul tapak kudrat iradatna Allah taala apang Allah. Nah bakal karasa nikmatna oh ieu teh diuji urang keimanan urang sejauh mana urang iman kana wabil qadari khairihi wa syarrihi. Sejauh mana urang iman ka Allah, iman kana papasten sae sareng awal. Lemah iman kana papasten sae mah sadayana ge narima, leres. Nu tara narima mah papasten anu mana di antara anu salah sasaran urang tetua teu dosa jujugan kawang nyarekan urang, leres. Leres teh Bu, bakal nikmat. Naon sababna ngahajah eta jelema teh ku Allah dikitukeun keur muji kaimanan urang. Sejauh mana urang iman kana papasten. Terus teh Bu. Tah geus disiapkeun hukum teh. Oke aya naon? Nu tadi teh aya doruri, aya dori. Hebat Bu insyaallah. Keun we sok sanaos ieu pangaosan sim kuring sa. Ai kahoyong mah sahriahan. Sasasi sakali dua angkul sing beres enggal cigantasna Cileudi Garut Pasikolna supados biasa angkat budi ka dieu teh 2 jam setengah biasa didudak pan ayeuna mah wah nuju macet kamari ge wih tau kamari angkat di jam 7 nepi subuh ka ditu macet jadi hawatos teh nu ngarantosan pangaosan pan teu tiasa apun teh aya tol mah nya urang doakeun mudah-mudahan ieu tol Cigantas sing enggal beres hoyong ngaos ka dieu teh samingon sakali ka hoyong mah kitu nya urang sareng sharing sasarengan diajar urang mengenal diri masing-masing itu mengenal diri masing-masing we punten mudah-mudahan ibu-ibu abdi sadayana jadi ahli surga sadayana. Ari wau ka sim kuring mah cek paribasana sim kuring rek ka neraka ahli neraka kusabab ibu sering penat jeung sim kuring mah lulus ka neraka na bakal kamedong ibu kasapatan ku ibu sim kuring rek dibebaskeun ka neraka teh cek ibu teh Gusti abdi mah teu ridho itu Pak Ustad rek ka neraka keun nah kenal abdi ka Pak Ustad abdi ka Ustad rek Pak Ustad wayahna ibu abdi mah cek ibu teh ngajeun abdi ka neraka we bu Pak Ustad ka neraka mah Allah wa ridho ahli surga yang diasupkeun ka neraka akhirna ahli neraka bisa dijahit ku ahli surga. Mudah-mudahan sim kuring sadaya kasafaatan ku ibu-ibu ahli pangaosan sadaya amin ya rabbal alamin. Jam 10 kirang 2 menit sakitu panginten di sim kuring oge ieu mah sanes iklan tapi ngabejaan upami ibu hoyong lengkapna ngaos tauhid aya channel-channel khusus dina @aa monyet kitu tabuk @mahdharul huda pengaos spasi dina ketik YouTube @mahdharul huda itu nya ketik muncul pilihan didinya tos 100 langkung video sim kuring itunya mangga didinya ngan subscribe nya punya insyaallah subscribe penonton tos langkung tina 30.000 penonton itunya buana ti sadayana sim kuring sana hoyong nanaon hoyong dakwah nyampikeun nulungan agama Allah melalui digital di dieu mah insyaallah teu naon di Bandung naon margina dakwah ka dakwah digital seueur ibu-ibu nu 1000 wih damel magrib ngaos hoyong teu aya waktos ayeuna ngaos teu damel dipecat terus teu bapak-bapak, pemuda, komo anu usia di bawah 40 tahun, darambal ibu-ibu nu aranom di pabrik, wih maghrib hoyong ngaos, nu biasa ngaos tos damel karena keterpaksaan teh.
ngaos kumaha muter simkuring kumaha ieu keur melayani na sedengkeun siraman rohani itu kedah sabab keur muatan kaimanan teu aya deui kedah kunaon ku ngaos sabab ieu iman hate urang lamun geus leuwih ti 40 poe iman teh sedengkeun yajib wayankus iman teh bisa tambah bisa kurang lamun teu aya siraman rohani hawatos mata kewajiban simkuring ieu mah kedah dakwah melalui digital anu biasa sibuk ge kan aya waktos istirahat daripada buka YouTube teu pararuguh buka weh channel pangaosan klik weh bade Ustad Tatang Mahdori Ihsan mangga bade dina YouTube @mahdorul huda silahkan itu tak insyaallah namanya di video Bu aya ketinggal wajah-wajah ibu-ibu nu gaeulis calon-calon ahli surga aya ke didinganya tinggal geuning ka incu teh incu cing pamukakeun gitu nya insyaallah ka kamera jadi teu dina ieu unggul insyaallah diulang ka mamana di kamera niat simkuring intan surullah yang surukun niat ngabela agama Gusti Allah melalui dakwah melalui digital mudah-mudahan simpang maat jeung deui punten ketika simkuring maot ari tos ayana digital mah moal hilang selama 100 tahun oge beureum katinggal ku anak incu buyut simkuring teh ieu tilas buyut teh aya ningal meureun kitu nya eta mangpaatna itu mangga channel @mahdorul huda TV @mahdorul huda TV muncul mangga pilihan badai ngaos kitab Duratun Nasihin aya di dinya aya kitab naon Adkar Nawawi aya insyaallah aya kitab tauhid nu hanca benten-benten bahkan kamari mah karang taruna aya nu nyuhunkeun kitab Fathul Ijar Kasbul Ijar eta teh gitu hoyong Fathul Ijar sengat teras mangga naon margina margi upami urang teu ngagugu ka hoyong anjeunna bilih parundu jadi ayeuna mah kumaha supaya ngaos teh henteu nunggu bola ayeuna mah menyambut bola gitu nah eta panginten dorong doa ti sadayana mudah-mudahan simkuring sing diistiqomahkeun dina dakwah ngabela agama Allah melalui digital amin ya Allah ya rabbal alamin rupina tos jam 10 langkung rupina pangaosan dinten ayeuna cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring nu ngadudikeuna umumna kanggo hadirin anu mupingina mangga tutup sasarangan doa majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.